Priwit, mulai dah kepangkun aing Mang Utom ing kornal ningali kornal aing mah hade supkeun barudak omon ceng ku aing urang ceng garoblok lain arah supkeun awas ya mun tak supkeun deui tah hade Mang Utom aduh anjir ungir rada ngahyang aduh nyeri isi juara nahaonan kekalah goleran di tianya cumun ya juara hudang lain maneh cumun tokat ngara tenang asyhadu guru nyebut asyhadu pala ditalkinan ieu wasit teh goblok urang deui akornalna sok Mang Utom sok tajong beureuk cumun ieu kurang urang asupkeun nya kumaha ngasupkeunna aduh biasa waduh jitok itu aduh hek Mang di dieu tapi nanya tong dijagaan kumaha hek Mang Mang Utom pikeun ka mon urang asupkeun hek mon supkeun aduh inang ku aing bagoreng ka urang Mang Mon gemes ya ieu rujit ajig tu jadi we jauh bolana ngak fucking corner aing cago ya ningali kotor aing eta tong hareup teuing sama jalan cai bisinya cokan jauh tina jalan cai mah atuh Mang kumaneh atuh pinahkeunna sok wah hoream maneh mah ngerdetkeun urang siap barudak Allahu akbar asupkeun aduh nyeri ditincak si kakang eta si Juro geus gogoleran deui wae nya cumun udang buru bisi diharewasan deui ku urang sia cumun hek mas udang ayeuna aing keur nyeri kieu aing mah kalah di Islamkeun si mas mah hareup engke ku urang diumpan woi Mang mah bro hareup we ku urang diumpan buru Mang Mon siap can sok umpankeun we Mang bro asupkeun amis kieu umpan ka bajigur anjay Mang Babra kelas Mang selebrasi rudat hutang heula pasti atuh Mang rudat hutang mangklok pasikeun ka abi enggak jang eli sampai deui mangklok pancukeun ka dieu enggak jang eli bandros pikeun ka jang eli ya mangklok sae bandros ku abi urang habe mantul euy Mang Uci in the house yo Mang Babra asup Mang tong batur we bagian manehun ngasupkeun buru sok mangklok umpankeun ka aing lah Mang Babra siap sambar tah pelem mangklok Persib teu kudu tegang kalem aya aing ieu tatu sit urang yang mayar gol si kakang urang bener riwayat urang ikel teh basyu itu bau itu tinggal di situ orang dicekek sit bau kelek lagi bau cuka bibit harusnya kakang wae aing mah geus satu kakang seteh ngelek we hayang kakangnya cumun jika anak ucing geus emang ngelek kakang resep mah sia mah mas sedeng dege sia mah ngabaung coba ngabaung sia ngabaung harusnya kakang wasit kumas wadam we asupkeun abang Mampura eta main tuh aing juga pusing tuh imah beak token dalam saat beas kosong budak lehoan pemajikan congean meniripuh gitu Mas Adam iya barudak ade mainna di tribun urang ningali mafia goblok wasit baik wasit burah udah dibayar ulin baik Alek oke toro wasit atuh par itu kan jelas gitu out keluar untuk keluar acungun atau dijerok kene acungun wasit sia dibayar sabaraha eta bola sakitu jelas keluar kalem cennya duit udut saya di aing cumun beli amet sore mas gampang cang cumun balik di dia udang pesta cumun halo papa Persib eleh 2-0 mangga papa mangga habas masukkeun tong eleh ku mafia euy asupkeun bullshit uduk aing ditincak penalti atuh biar aku jelas gitu teh penalti aing di teangan si mafiana belah mana anjing di tribun di luhur goblok cek naon di dinya anjing si papa hentong dipinaltikeun kumaha wasit dipinaltikeun moal sia dipinaltikeun mah ku aing gawangna diangkat dipinaltikeun cuma diangkat gawangna ku aing goblok si papa tong dipinaltikeun si diangkat gawangna cuma si dipinaltikeun si urang we najongna ari jeung heula atuh urang ngomong ku aing ngajongna ieu atuh Mang Utom aing mah kurang BH aing nu najong enggak atuh itu Mang BH mah aing mau najong lah beureul lah sok saha nu najong penaltikeun ku aing teu muun ieu tatangga tutorial penalti nu ecreug tah gitu goblok aing ngajong penalti sia mah teu becus ngajong penalti wae isi butuh tutor nu lain bebeda ka aing Utom urang jang eli ngeleh ka mafia lah enggak Mang Babra urang umpankeun ka Mang Enjung siap lebetkeun Mang Enjung aduh jang eli abek tak sia si goblok emangna babari ngelehkeun Persib moal ede ku permainan iblis Persib mah moal ede Persib mah anjing mafia ansing di tribun bongol ku aing mun pepangi jeung aing wah ini kepret anjing padukan babari ngelehkeun aing papa hampura Persibna CLS mun contoh wasit goblok ya aing boga goceng meuli udud jing sok fokus mikiran batur lah latihan we bisik sing baleg istirahat sing bener ada halan we jaga
Lapar aing ya, mesen lah seblak di kokpun. Tong surting nyeblak Mamang BH, pan teh modal wae. Jang Eli, jadi isin. Moal atuh moal pada meser pukis Terus latihan wae aing angkat pulang ngarama odeng deh ya. Ayo, tempatnya jauh tuh. Aku atuh geus latihan wae. Deket eta di tukang. Ulah ayeuna lah. Oh dicorekan euy Mamang BH. Anjing berangan, si aing sorangan lah. Lok. Mang Babra, mana nih kalau modal odeng di kebun tonggoh lain? Mang, ini apa? Deket kebun Mang Ajumnya. Mang, anu tiga lengan kaluhur seutik nih. Di dia tangkal nangka, di dia tangkal putih. Karena tangkal putih, odeng gantung Mang. Gayot badan, aing kade akan Mang Babra. Bisi lebah Vespa, bahaya bisi kasunut. Tegel Mang, tong lebah Vespa, lebah Onyo, lebah Jupiter MX, lebah Gigi, lebah Kupling, gua aing. Harapan kada gimana? Aing sama Mang BH, nah makin nurut ke Jang Elinya. Kuat katu jadi meli seblak. Adina beli kue pukis hehe. Aku tak apa pan pamajikan Mamang BH teh adina indungna Jang Eli atau meureun pamajikan Mamang BH teh bibina Jang Eli meureunnya gitu asa nurut atuh igol belau pan sini laporkeun meureun Allah teking kereri tuh eta teh namina gibah dosa teh naon Ustaz dosa teh modal teu karasa usiat ngaranna tuh geura ieu Ustaz teh igol belau dengikeun lain goblok jadi dosa teh ibarat busiat kotoran yang harus dibersihkan dengan air sedangkan dosa bersihkan dengan bertobat. Oke tau latihan kita nyeri bool itu jadi sekolahan emang mabra kasurut odeng anjing nyeri kia aduh aing rupa-rupa wae nyere deket bool ini deket biang pisan anjing kumaha Mang Babra gimana kacen teh di mana tadi kok abi urang olesan obat ieu Mang kelebah tungir aduh yang pisan tadi kena bool tik deui aduh udah nyeri kok abi bukan heulanya acingana pas Mang Babra tada baruh nih bujurna nih nya eta jadi rada cangkel kena suku ge itu lempang jadi asa ngaganjal kieu aduh nyeri anjir teh. Kala beda olesan obat naon Mang? Parason campur geliga.